cabe teh nyobaan nu kieu bangun rek gagal layu kieu nih euy. Ayo mah eucereug mah ieu nya euy. Kang, di mana Kang? Saha eta teh gogorowan euy. Kadieu kabelah tukang. Oh, di aing rek naon? Ayo akan kenaon dia. Ieu melakeun cabe. Makan cabe. Heeh. Atuh Kang, makan cabe di mah balik parah ya mah. Make jeung pae segala panyangrana ge cobaan. So pae jeung hirupna nu kumaha engke we. Mau balik ieu mah anu kieu mah. Itu lamun di Jakarta mah nya kan eueuh lahan sempit. Jadi mereka nu kieu pantes. Ari di mah kan lahan teh lega Kang, atuh kebon sekalian kunaon melakna. Maneh mah ieu teh kudu make ngilu ngatur-ngatur arek lega tempat rek moal urang mah hayang nyobaan di nu kieu. Model teh. Ari saya mah kan cuman eta Kang, cuman meresaran hungkul eta mah. Cuma meresaran hungkul ka Akang. Oh, terus kumaha? Oh, nyata lah bisa mah di kebon melakna ulah tinu kieu gitu. Pangaran aja percobaan sia teh. Sok apae jeung teh aku mah engke we. Mana sok urusan karena urusan batur. Mana mah ngeulu rugi henteu naon urusanana sok nyawat jika ditrek naon atuh. Ayo mah. Ka dieu model teh. Saya mah cuma merenyarannya ke Akang eta mah lamun di terima kemae terima teu naon da mah. Kumaha Akang teh salah eta mah. Urang we. Ngentong make saran-saran lah jadi rudat aya maneh mah ningan jar naroweco ngadon ka dieu kacaukeun. Lain ngacaukeun Kang, ngatakan sebagai adik ka Akang. Nah, ieu ka Akang berlancet. Merenyahan beresolusi we beresaran gitu. Dan baik lah orang tadi berdasarkan ke mana oke aku mau orang we nggak ah tong rek tong kadia lah rek gitu mah ngeriweuhkeun cereug teh ah Diserah lah. Kumaha Akang mah ieu atuh mah ieu teu di bidang besar mah bae. Kumaha Akang mah atuh mah. nah jalma teh kitu ngadon neroweco ngacaukeun teh urang keur fokus ngomong ieu joal nu pangacau kitu arek pae arek hirupkeun bae da mah ngarugikeun ka maneh urang mah teu cereug Urang mah meresaran dipake heug teu bakajeun. meresalan yang mun eucereug lah ciri-ciri bener mana ge tani we cuma cara batur mana ge di mata gablag ayo ta pangabutuh koronyo ka aing meresalan waduk sia mali angap aing moal mun kateguh topi jeung serah maneh ke urang dibawa lamun kateguh ku urang Maksudnya bawa balik ke imah le. heeh Aing nyeker beureum bisi kacugak cokol aing. kudu aya calenan sia teh maneh masuk ka deuk Calon senang jiwir kos bian be jiwir ya. tong mending hayang senajan topi urang mah Ya, banyak kieu nya ya. masuk ka deuk senajan topi Astagfirullahaladzim, atuh manusia duku-duku lamun kateguh aing. saya cuma hayang catarusingan tapi challenge aneh goblok teh Sok, ya bugola ya. sok yang benar sing tepat sia catarusingan anak ulah ngalulucon Jawab ya. Dicolok, heeh digoyang-goyang, terus didorong. dicolok digoyang-goyang didorong Heeh. digoyang-goyang jos Lain. Lain sok. mana tuh Dicolok, digoyang-goyang, didorong. Dah, bari babuk ieu dalam bentuk jawab bata. goblok sugan modar aing goblok sia teh Modar sekalian lah aing mah. aing sia mah ieu tah dicolok digoyang-goyang didorong Didorong. kompaan Lain. Didorong. Nah, dicolok, didorong. dicolok digoyang-goyang didorong gitu Iya. bener Bener ya, bener. Kali. dicolok digoyang-goyang didorong Heeh. Aduh. Ci. Ai. cilok Lain. Ai. dicolok Sakitnya hatiku. dicolok digoyang-goyang Lain sok. Dicolok, digoyang-goyang, didorong. Ada apa? Parah. dicolok digoyang-goyang didorong naon euy dicolok digoyang-goyang didorong anu ngisi bensin Hah? anu ngisi bensin Lain. anu ngisi oli Lain. lain Caluk? cat anu ngurak sia Oh, lain. Lain. di bari digoyang-goyang Lain. Eta jawaban lain. Lain. Tapi bener rada tepat sama. nya ada tepat sok Lain eta jawaban nama lain. Lain.
didorongkeun. Lain. Oh, dicolok, digoyang-goyang, didorong. Sia tah lapur sena jeung ieu geus sia. Lain. Alah. Lain itu salah lain. Hei, Gorong. Dicolok, heeh. digoyang-goyang, didorong. Korek kuping. Lain. Hei, beneran hungku eta. Oh, benar gambaran tuh. Beneran hungku nya eta mah kana ieu beneran tuh. Lain. Kana urak beneran kana ieu beneran. Lain. Sok. Hiji, Tukang cukur. 3, 4, 5, geus lah. Naon? Cok taluk urang naon? Kunci panto, Didorong. heeh. Kan pertama kan kunci teh dicolok, Heeh. digoyang, digoyang, Heeh. didorong. Heeh. Ah, tama lain diputerkeun lah kayak kecil. Diputerkeun, tama. Diputerkeun lain digoyang eta. Diputer-puter. Tuluy didorong. Salah lamun ngurak urang mah rada iya Mas. Ngurak Heeh. tah. Eta kana ngurak urang mah. Ah, Atawa ieu tah. gorong. Oh, goyang-goyang. Oh, digoyang-goyang. Eta mah diputer. Gitu. Ieu mah rada pantes korek kuping. Mana kitu urang. Oh, cokot bener eta mah eleh. Ada bagian urang ini keukeuh ieu mah. Oh, da mana kurang tepat ya Urang dapat. Jadi panto kitu. Kenapa kok kunci panto? Oh, lain digoyang-goyang atuh, Diputer. Diputer-puter. Heeh. Nama mana salah. Dicolok, diputerkeun. Orang arek. Aduh, aya teh ai mah. Urang mah emang mau dicau. Da eta bener kena ieu kunci panto. Cuma ngatur. Kan dicolok, digoyang-goyang, didorong, panto. Rasanya, yo apa miasa pasti eta mah ada balap tinggi tuh jawabannya jadi liur ka urang ge. Astagfirullahaladzim. Nah, ada si kaki begitu-gitu tinggi manusia teh. Ih, aing. Coba lagi sih